Abi kantos tumaros ka Pak Ustad Asep Yayat pas nuju ngehenen ngaji malam Senin. Pak Ustad cik teh naha abi sok aral ku kaayaan, kadang sok bagja ku kaayaan teh, naha eta emang tos jalana abi ti Allah tulisana kitu. Saur Pak Ustad Asep, di lahud mahfuz sadayana tos tertulis dengan sempurna. Naon wae rezekina, jodona, bahkan setiap kanyeri nu pernah karasa ayeuna jeung engke eta teh tos tertulis. Maka cing tenang, naon nu jadi milik moal pahili, jeung naon anu leungit ti urang memang lain takdir jang urang. Tong hariwang soal masa depan yan Allah tos mencatat jauh saacan anjeun dilahirkeun ka ieu dunia. Tugas anjeun lain ngarubah takdir, tapi berikhtiar, berdoa, jeung percaya atau yakin bahwa setiap garis tinta nu tertulis ku Allah Subhanahu wa taala di Lauhul Mahfuz nya eta panghadena jang aranjeun sadayana. Tah kitu jang, tah kitu cenah saur Pak Ustad. Oh kitu Pak Ustad, atuh muhun tuh Pak Ustad, nuhun Pak Ustad, ngopi deui Pak Ustad.